Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damar Anting. Ayeuna bagian anu katujuh nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damar Anting bagian anu ka-7na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna. Bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sakapeung mah dunya teh sok karasa aneh lantaran loba keneh Rusia anu can bisa kabolekerkeun. Tapi sanajan kitu teu jadi pasualan. Dan nu penting mah yakin yen kahirupan teh lain ngan saukur aya di dunia nyata wungkul. Sabab salianti manusia makhluk goib oge nyata ayana. Seperti harita sanggeusna buhaya bodas atawa Nyi Ratu Sarabanca indit tirohangan pangobatan kadenge sora tarikan napas atuh pikeun nu aya di dinya sararea oge jadi merhatikeun kararahejo anu kiwari geus diuk di sisi pangadengan malah beungeutna nu tadi pias ayeuna mah geus aya getihan deui. Sementara dina waktu anu sarua harita Damar Anting mucunghul ti jero sagara bari dina kayaan awak jeung papakeana jibreg baseuh. Sanggeus nepi ka sisi basisir Damar Anting tuluy diuk sila na luhur pasir ngahaja awakna nyang hareupan panon poe. Dua dampa leungeunna dirapetkeun hareupeun beungeut. Matana dipereumkeun, sikapna teu beda we jeung jalma anu keur mujasmedi. Teu kungsi lila kadenge sada aya sora nu datang, tetela ken Wiratma anu muru nyamperkeun ka Damar Anting. Hei, manusia nu baju biru, andika tadi ku dewek
Kadeuleu mucunghul di jero laut. Tapi kunaon? Kiwari ujug-ujug samai di dihareupeun dewek deuleu. Sentaken Wiratma bari nginget-nginget beungeut Damar Anting anu samemehna asa bareng jeung Nini Campaka. Tapi kulantaran ayeuna mah asa jadi beda, sabab papakeanna jadi biru. Jabai nu matak helok pikeun Ken Wiratma nyaeta waktu nempo sabuk anu dipasang dina cangkeng si Jayaka teh dijieunna tina emas murni. Manusia hideung anu pinuh ku urut tatu. Nah ilaing teh jurig cai atawa jurig kajajaden. Kusabab daku lama asa karek nempo manusia kawas ilaing. Tembal Damar Anting semu ngagerem ngahaja kitu sote dari hate mah seuring ngabarakatak. Jabati eta dua dampaleungeunna dirungkupkeun kana beungeut sabab bisi tereh katohian. Ongko harita Ken Wiratma kaciri jika nuker nginget-nginget. Nu saterusna Damar Anting gancang nyambungkeun deui omonganana. Bisi Andika yang nyaho. Kula pangeran ti laut Kaler ngahaja datang ka dieu pikeun neangan Nyi Ratu Laut Kidul. Cek Damar Anting bari nahan piseurieun. Oh, kitunya. Nya urusanana naon? Pangna ilaing neneangan Ratu Laut Kidul? Tanya Ken Wiratma meni serius. Kula boga dendam pribadi ka Ratu Laut Kidul. Alatan manehna geus ngiwat kakasih kula pikeun dijadikeun sahayana. Lamun kitu mah atuh urang daya di pihak anu sarua deuleu kisana. Sarua kumaha? Naon maksudna? Tanya Damar Anting bari dipeperket nahan piseurieun. Nya sarua. Dewek oge boga dendam pribadi ka salah saurang abdina Sri Ratu. Nyatana saurang nini-nini anu ngaran Ni Campaka. Anu sawatara waktu katukang meh ampir dewek bisa maehan manehna. Ngan jakal aya saurang jajaka anu nyalametkeunana laju dibawa ancrug teuleum ka jero laut kidul. Samarukna aing bisa dibobodo ku sia meureunannya. Aing nyaho ayeuna mah sanajan sia nutupan beungeut ku dampaleungeun, tapi dewek geus bisa nebak yen ilaing teh pamuda anu geus nulungan si Nini Campaka deuleu jurig. Sial, si Wiratma geus nyahueun ka aing. Kitu Damar Anting kukulutusna na jero hate. Harita eueuh pilihan pikeun Damar Anting. Iwal ti kudu ngadengikeun sora soang anu raeng disada teureun eureun ngaganggu ka para mancomania anu satiasa tuh ngabandungan. Tapi keun lah ulah diganggu ulah digebah ieu mah etang-etang backsound wae pamiarsa. Harita Damar Anting gancang rek ngarampas bawang bodas anu aya dina saku baju kencana Ken Wiratma. Seret siut. Ku hiji gerakan kilat Damar Anting rikat ngajambret saku kencana Ken Wiratma ku leungeun katuhuna. Bret. Saku baju kenca Ken Wiratma nepi ka soeh gede. Damar Anting hasil nyokot bawang bodas nu aya dina eta saku. Tapi sanggeus dititenan tetela aya hiji ruas bawang anu geus kapesek jeung leungit tina tempatna. Bangsat. Kurang ajar. Balikeun deui sia pakarang dewek, balikeun deui. Sentak Ken Wiratma bari mureleng ambek. Manehna mariksa saku bajuna anu soeh. Tetela masih aya hiji ruas leutik bawang bodas anu nyesa dina sakuna coplok meureun teu karabut. Tapi eta teu ngajadikeun amarana susun. Harita Ken Wiratma gentak ngayakeun tenggelan leungeun kosong anu nimbulkeun angin anu sakitu gedena jeung hebatna. Wush.
Atuh harita pikeun Damar Anting nalika menang panarajang kitu ti Ken Wiratma nu sabaraha waktu ka tukang kungsi bentrok jeung dirina. Dumasarkan hal eta Damar Anting sadar yen kasaktian lawan geus kasaksian ku matana sorangan kumaha digdayana Ken Wiratma. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Harita Damar Anting gancang nyabut kujang emasna bari jeung nyingcat ka belah katuhu demi nyingkahan panarajang lawan. Siat seret. Sementara eta di karaton dasar Laut Kidul Tiara Mendut anu terus ngawaskeun kaca Enteng Sakti nyaksian kana naon anu geus dipigawe ku Damar Anting. Manehna gancang ngabejaan ka Sri Ratu naon anu geus kajadian. Padahal nu sabenerna manehna sararea teu nyaho yen dina saku baju Ken Wiratma masih aya sarwas leutik bawang bodas anu nyesa. Sri Ratu, Damar Anting kiwari parantos hasil ngarebut bawang bodas tina sakuna Ken Wiratma Gusti Ratu. Ngadengi kitu Sri Ratu gancang mere isyarat ka Nini Cempaka jeung ka Tiara Mendut oge ka Biru Sriantini. Hayu tuturkeun kaula. Ayeuna kene urang naik ka darat pikeun balitungan jeung si Ken Wiratma. Ucap Nyi Ratu Larasati. Huru-hara di sisi basisir antara Damar Anting jeung Ken Wiratma geus nimbulkeun kagoncangan pikeun sakumna pangeussi Laut Kidul. Harita Ken Wiratma ngagerung ambek dume asa diulinkeun ku budak satepak pantar Damar Anting. Dasar sial, aing geus curiga yen sia pasti masih kene antek-antek nasi Nini Cempaka. Ayeuna ulah boga harapan ilaing bisa lolos dina leungeun dewek sia deuleu pamuda bodog. Ilaing kudu modar ku leungeun dewek sia sial. Sentak Ken Wiratma dibarung ku amarah nu ngabubulak. Tapi acan ge garing ciduhna ujug-ujug pucung hul. Belesat, 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 belesat. Ti jero laut mucung hul laju pating belesat opat jirim wanoja. Di antarana Nyi Ratu Larasati, Nini Cempaka, Biru Sriantini jeung Tiara Mendut kaasup para prajurit gaib anu sarua pating jorelat hol ti jero samudra ningker sisi basisir kalayan samapta ku pakarangna sewang-sewangan. Wut, serangan ganas Ken Wiratma nyeleber rek nyasar dada. Dua pereup teu asna ngagedor laksana batu karang. Tapi Damar Anting ngerikat ngakilekeun saeutik awakna ka sisi kenca. Siut leplos. Daya gedor tenggelan Ken Wiratma najan bisa disingkahan, tapi balukarna cukup sengit. Kulantaran Damar Anting nepi ka ngagibeg awakna tuluy rada miring. Siut put. Ken Wiratma gentak malik deui narajang. Malah sukuna ngilu mata nyeleber rek nyabat beheung Damar Anting. Wupu, des. Cerjeg. Bantrokan dua kekuatan lumangsung ngakibatkeun duanana pada ngacarigjeg mundur ka tukang. Alatan serangan ditakis ku jurus serap bayu milik Damar Anting. Buah edan manusia teh. Tampanan deui kasaktian dewek geul jurig. Ya, satet jorelat. Hus. Jurus-jurus pinilihna Ken Wiratma ngagedur make kekuatan inti Batara Karang. Destrak. Damar Anting nepi ka narik deui panakisna waktu bentrok jeung teu asna leungeun Ken Wiratma. Seleber siut. Hus. Keur kitu pating saleber 5 serangan susulan merekpek pilih genti ngagempur Damar Anting. Bet siut jeleng. Ken Wiratma loncat tibarung kuna jongkeun sukuna nuju kana gado na Damar Anting. Wus, plaos.
curalit. Ken Wiratma tuluy ngacuralit waktu memuncanganana benang ditakis. Sementara Damar Anting nyusul tepus ku jurus tapak dewa. Hiu puh. Ken Wiratma ngaheunggeuk waktu tenggelan leungeun kosong lawan sanggup ngadobrak pertahananana. Panggieung daligdeug. Awak Ken Wiratma jiga nu limbung ngabangkieung semuanya ngeyeng. Tapi hebatna Ken Wiratma teu nepi ka rubuh, malah tekung silila. Manehna geus ngayakeun deui serangan. Siut iya. Bari ngagorowo Ken Wiratma ngagempur Damar Anting ku tenggelan mautna. Wut. Panarajangna estu tanpa dinyana kacida gesitna. Kajaba teh eta awak Ken Wiratma teas alahbatan batu karang. Malah saking ku panasaranana Damar Anting ngaluarkeun kujang emasna dipake nangkis gencerna serangan lawan. Siut putrang. Ajaib kujang emas milik Damar Anting nepi ka teu mampu nyieun cecel bocel saeutik acan. Malah bentrokanana sarua jeung neunggar kana tameng wajah. Leungeun si Ken Wiratma teu teurak ku kujang emasna Damar Anting. Atuh harita kujang emas ampir-ampiran lesot tina leungeun Damar Anting. Malah Damar Anting sorangan mundur ka tukang dua lengka. Sedengkeun Ken Wiratma geus metakeun deui jurusna. Dina waktu eta Nyi Larasati kadenge ngagorowo. Mundur Kakang, mundur. Keun, ieu bagian kula pikeun nganggeuskeun balitungan 17 tahun ka tukang Kakang. Sakedapan mah mata Ken Wiratma mencrong meni imet kana sakujur waruga Nyi Ratu Larasati nu katembong ngalangkang saking ku ipis-ipisna papakean biruna. Komo nalika neuteup kana pamenteuna anu geulis. Jajantungna Ken Wiratma ngadadak ngareteg teu puguh. Ngakedur teu puguh aturan kabawa ku birahi anu ujug-ujug motah. Sakolepat pikiran kotorna nalikung ngawasa kana diri anu geus lawas teu manggih kumaha endahna sarejeng awewe jeung kumaha rasana ngadahar martabak anu pelem tur pepel. Si Otong adi beteungna di jero kolor harita adug-adugan meh teu kuat kolor nahan kana pedasna tanaga si Otong anu motah. Dibarung ku sora anu semu ngageter Ken Wiratma cumarita. Ratu, lamun anjeun daek hirup bebarengan jeung dewek, sumpah demi Ale dewek janji bakal mepohokeun kana sagala dendam anu geus kaliwat. Jeung deui moal males pati kan ini sial bongkok si kurang ajar. Cek Ken Wiratma bari nunjuk kan ini Campaka. Dasar manusia edan. Ulah kumawani kurang ajar ka ratu kami dilejurik. Tempas tiara mendut bari maju dua lengkah ka hareup. Tenang geulis, tenang. Anjeun duan oge pasti kabagian kulantaran bakal dijadikeun selir kasup nini geulis edan itu. Kumaha lamun kitu Ratu? Anjeun jadi permaisuri dewek, anu dua jadi kelir si Nini, anu jadi kelir terakhir. Kumaha daek mun kitu? Satuju? Ken Wiratma, dosa Andika geus ngalewihan langit. Dendam kaula leuwih panas tibatan seuneu naraka. Tenjo ku mata Andika, tenjo ku mata Andika nu bener. Sangkan nyaho sakula nu sabenerna. Sentak Nyi Larasati galak nakar. Duka deuleu ku aing kiwari ngan ukur saurang wanoja geulis. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Geulis lir widadari anu nembe lungsur ti kahyangan. Awakna sampulur mulus bari jeung katempo sabagian jerona.
Eta buah dada misa kitu nonjolna anu ngakibatkeun adi beteung dewek dina jelok kolor atau deuleu. Tembal Ken Wiratma ditungtungan ku ngabarakatak seuri. Tetela panon Andika sanajan gede geus mimiti rabun. Utek Andika oge geus mimiti pikun. Dengikeun sing bener. Kaula incuna Kiman Rajaya anu 7 tahun katukang kula wargana diguna sika dibinasa ku kabiadaban jika kejeman ilahing deuleu Wiratma. Gebeg beungeut Ken Wiratma katampona beuki euceuy beureum. Waktu nyaho yen wanoja anu kiwari aya di hareupeunna teh mangrupakeun hiji-hijina jalma anu nyesa ti kulawargana Kiman Rajaya. Tapi dumasar kana hasrat ka awewena geus muncak. Jadi saeyeuna mah urusan dendamna jadi bisa ditunda heula. Oh, jadi ieu nya. Incuna si Mandrajaya anu tinggal tangkurak teh. Teu sangka. Jadi geulis kieu geuningan. Tapi aing teu paduli. Sanajan sia incuna musuh bebuyutan aing. Nu penting Andika daek dijadikeun pamajikan ku ngaing deuleu. Malah aing bakal ngampura nyawa eta nini pewat. Sanajan guru rajeh Kaliandra geus marentahkeun kudu modaran sinini, tapi lamun ilaing daek jadi pamajikan dewek dihampura sinini ku dewek. Samantara Nini Campaka jadi kaget waktu ngadenge omongan kitu ti Wiratma. Nu saterusna Nyi Ratu anu geus muncak amarahna langsung ayakeun serangan. Wut blas. Salarik dorongan tanaga jero bareng jeung nyeleberna leungeun katuhu Nyi Ratu anu meber. Blas. Ken Wiratma ukur ngelok. Sedangkan pikeun Nyi Ratu dirina teu nyadar yen panarajangna nimbulkeun gunung sakembaranna kabuka lebar. Papantilna ampir nolol, alatan pakaiana kasingkabkeun. Sedengkeun harita awakna semu nyoloyong ka hareupeun pisan Ken Wiratma. Atuh kayaan kitu, jadi kasempetan hade pikeun si manusia batu. Kalayan ku gerakan cepetna, dua dabaleungeun Ken Wiratma tanpa ampun ngaranggem gunung kembarna Nyi Ratu anu keur memejeuna peungkeur. Seret kap nyon gurubug Nyi Larasati jadi ngagurubug bari bareget beureum. Tapi hanjaka dina geus teu bisa hoja. Kurang asar, dasar dajal. Harita Ken Wiratma ukur ngabarakatak. Tapi teu lila kulantaran hiji serangan ti beh katuhu nyayang kana gadona. Hiu cabrot alah. Biadab ilaing. Kurang ajar. Ulah ada siapa ulah we beureunya. Nembu aing senang di jurig ada. Ken Wiratma ngagerot tarik bari mundur, gadona nyengsol. Waktu ditempo kulitna geus hideung geseng. Beungeutna robah, amarna muncak, bibirna gegerenyeman. Nu saterusna gadona diusap deui ku Ken Wiratma. Sret. Kalayan teu sakara-kara harita keneh oge tatuna cager lita eueuh tapak setik-etik acan. Dasar pamuda edan, rasakeun sia jurig. Ya. Sentak Ken Wiratma bari ngacorelat narajang kadamar anting nu tadi geus neungeul gadona. Tapi wus jebrot celang. Teu kungsi setengah jalan gerakan Ken Wiratma kapotong ku panarajang Nyi Ratu nu nyascer kana dadana. Atuh badan Ken Wiratma meceleng terus namrun alur pasir. Plong. Ratu sial. Teu nyaho diuntung sia jurig. Rasakeun
modar si ayeuna mah jurig. Gitu harita ceken Wiratma anu gentak hudang deui bari ngayakeun panaranjang wus siut. Kacepetan gerakanana anu teu bisa dituturkeun ku panenjo mata biasa. Datang jika angin ngagelebug, pating seleber, pating gelebug dibarengan ku jurus sabda maut Batara Kara. Tapi pikeun Sri Ratu dirina teu ieu gentar. Malah dina hiji kasempetan tenggelan tanaga lapisanana mampu nembus rekepna gempuran Ken Wiratma. Siut des alah. Sakali deui awak Ken Wiratma meceleng terus ngagucobar kana cai laut. Kujubar karlek. Menang sawatara waktu kayaan di Samudra Kidul jadi tenang sanggeus Ken Wiratma kabawa palid ku tarikna gulungan ombak laut. Sanajan awakna waduk ku sagala rupa pakarang jeung elmu lawan, tapi ari ti kerelep dina jero cai mah Ken Wiratma teu bisa hojah. Jeung deui ari perkara nasib mah can bisa dipastikeun hirup keneh atawa geus palastra. Lantaran keus ayeuna mah kayaan Ken Wiratma teu mucung heul deui. Teuing ka mana lesna. Atuh kulantaran Ken Wiratma teu mucung heul deui, geun urang tunda heula. Pikeun saheula anan mangka dibawa heula cina dibawa heula ku ganasna gelombang laut kidul. Angin laut karasa ngahiliwir nabak kana buuk panjangna Nyi Ratu. Sedangkeun pikeun Damar Anting dirina teu sanggup tanggah kusabab sabagian orat Nyi Ratu kaciri eces alatan nyingkab papakean ipisna. Nini Campaka anu merhatikeun kayaan eta manehna gancang ngadeukeutan Damar Anting pikeun ngalihkeun perhatianana. Awas ya budak ngora, lamun macem-macem jaga tak pikiran teh ulah nepi ka ngabayangkeun anu teu puguh, ulah ngabayangkeun kumaha eusi jeung jerona, ulah ngabayangkeun kumaha rapet jeung ngaguratna. Ucap Nini Campaka bari netep seukeut ka Damar Anting. Puguh ieu oge keur bingung nih. Kudu ka mana atuh kuring nenjo? Kaditu aya Nyi Ratu, kadieu aya Biru Sriantini, kaditu aya Tiara Mendut, geulis sungkul nih. Untung aya Nini anu geulis jadi kuring terugi teuing nih. Dasar pamuda tukang rayu. Menggeus ulah mencerong teuing ka Nini kitu, geus pewet. Nu Nini mah geus Sulaiman. Naon Sulaiman ini? Susu lepet tapi nyaman. Cek Nini Campaka semu molotot tapi ikuti sote ngahaja sangkan Damar Anting teu merhatikeun wae Nyi Ratu. Sabot keur kitu torojol Nyi Ratu datang muru nyamperkeun bari pok Cumarita. Nini kiwari geus waktuna pikeun urang balik deui ka dasar samudra. Sabab tugas urang ayeuna geus lekasan. Mangga Nyi Ratu, Nini ngiringan kana parentah salira. Walau Nini Campaka. Sementara Nyi Ratu netep ka Damar Anting bari nganuhunkeun. Kakang, kula ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Dumeh salira akang, tos kersa ngabantosan kula sapara kanca. Mudah-mudahan mah kasayan kakang kenging walesan anu sahadena di zat anu murbehing ieu alam kakang. Sami-sami Sri Ratu. Tapi hapunten ieu teh. Kumargi kuring bingung perkawis angguan ieu. Panginten moal tiasa diuwihkeun deui. Sabab kuring teu aya deui kanggo salin gentosna ieu teh. Da nya kitu anu ku sim kuringna kakak acuk sim kuringna kakantun di dasar lautan Sri Ratu. Oh, wios atuh kakang. Perkawis angguan mah mangga. Masihan kanggo akang. Atuh beleh acuk akang bade dicandak deui. Mangga.
kantun sumping we kaditu. Ulah bingung Kang cepeng we batu biru iya. Pilih irah we akang bari ka kerajaan dasar samudra. Supados tiasa ngarenghap di jero cai. Tinggal cepeng batu biru iya kakang. Walon Nyi Ratu bari mikeun batu mustika biru ka Damar Anting. Mangga, hatur nuhun Nyi Ratu, hatur nuhun. Walon Damar Anting bari nampanan batu mustika biru. Nu saterusna sanggeus mastikeun kaayaan di sabudeureun basisir aman. Jeung Ken Wiratma teu mucung heul deui. Nyi Ratu Larasati baralik deui ka jero dasar samudra. Sedangkeun ini Campaka samemeh lempang mubus ka jero laut anu keur nyingrai jadi dua bagian. Manehna neuteub heula ka Damar Anting anu ngajantang nangtung di basisir. Anaking iraha-iraha mun aya waktu datangnya kaditu ka kerajaan Laut Kidul. Kami sararea teu waleh nganti-nganti. Eta pesen ti Sri Ratu pileuyan Anaking Anting. Ceuk Ni Campaka bari terus ngabelesat ka tengah cai laut anu nyingrai. Sedangkeun Damar Anting harita can kungsi ngajawab. Kusabab sinini kaburu manten ngaleungit di tengah legana samudra biru Laut Kidul. Dada Damar Anting katempo ngarenghap semu jero. Sedangkeun matana masih kene anteng manco ka tengah lautan. Nah hatena ngagerentes. Nyi Ratu Larasati tetela anjeun mah beda jeung Nyi Ratu Sarabanja. Aduh Garini, aduh di mana anjeun ayeuna? Mudah-mudahan salira aya di Karanggali. Duh hampura Garini, kakang jadi ingat we ka Ratu Saraspati. Sanggeus ngageurentes kitu mah atuh Damar Anting tuluy indit nuju ka arah wetankeun. Sejanga jugjug balik ka Karanggali pikeun maluruh jeung nepungan wanoja anu jadi bebereh maneh kakasih matu nyatana Garini. Tapi karek oge dua lengkah na atuh ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.